Pamirsa kaum dangu sadaya, wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda. Carita wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu kadalapan. Kumaha pamirsa dina danget ieu dararamang, syukur alhamdulillah upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca dina danget ieu aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oge ka pamirsa anu di mana wae pamugi sing dipeparin kalancaran dina segala urusan. Mangga tong nyang kolong ting kana waktos urang pedar bae carita Sunda, carita wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu kadalapan urang ngamimitian. Abah, atur nun abah, tina piwajangna, tina wurukanana, kahartos pisan ku Jasim. Sing horeng bahnya, jalma mah teu bisa diukur ku kaayaan. Nu penting nama urang, kajembaran hate. Tah eta anu paling penting nama jang. Sing jembar, sing janglar, kitu tah urang ya. Sabab naon sagala hal ge teu bisa dicukupan ku kaayaan. Lamun hate urang masih jauh tina aturan-aturan anu memang sakirana bisa mawa kahirupan urang kana jalan anu lempeng. Eta kitu tajang manusia mah. Leres abah, leres pisan. Satadi nama abah anu aya dina pikiran Jasim. Oh, pikiran anu lain-lain abah. Leuh, ieu aing, kaayaan aing. Nah, ditakdirkeun teh beut jadi jelema kieu. Kaayaan teu parok jeung batur. Kahirupan sangat susah, lain susah deui, leuwih susah. Tah eta ujian keur ujang, ujian keur urang. Eta mah kari-kari. Ujang anu ngalakonana hirup seperti kitu bisa tah henteu, kuat tah henteu. Lamun kuat, lamun bisa dibarengan ku jembar hate jeung janglar pamikiran, insya Allah ujang bakal ngarasakeun kanikmatan ke kahareupnakeun. Kitu nu penting nama urang ulah kendat-kendatnya usaha, ulah kendat-kendatnya nyareat. Nadada kanu kawasa sangkan urang dilungsur langsarkeun dina sagala urusan. Itu tajang. Nya bah, ngeun lamun di pikiranku hate anu aral mah. Ieu aing ngadoa mah beurang peuting ngungked bae ieu aing. Teu eureun ieu aing ku ngawirid. Nah, ieu hirup aing bet kieu-kieu keneh. Tah kumaha tah bah? Tah eta anu kitu ge suudon jang. Geus ngabogaan pikiran goreng teteh kanu nyiptakeun urang. Ih, jelema mah di dinya sabar tah henteu dia cenah ngalakonana. Sabar tah henteu dia ngalampahanana tah kitu. Keun eta mah singkirkeun jauh-jauh jang mulai ti ayeuna mah tah pikiran anu kitu. Ih, ulah bararai teuing, ulah dikukut pikiran kitu mah. Moal jang, moal panggih kana kabagjaan lamun ujang masih keneh ngabogaan pikiran kitu. Cing kadenya
ulang ngobogaan pikiran goreng atuh eta nu kitu goreng pikiran kitu teh. Oh nya bahnya kapikir ku Jasim oge bah. Heeh. Contohna beh kieu yang ujang digawe dina hiji dunungan. Cek dunungan tina naon Jasim gawe di dieu asal daek upahna narima bulanan. Ih, harita macan menang sabulan moal geura diupahan meureun moal geura dibayar. Aita mah ku yang pancek bari jeung leukeun nepi kana wancina anu ditentukeun nyata sabulan pan gocrak dibayar. Tah eta ge kitu jang sarua can wancina mah atuh moal geura turun rahmat dina Maha Kawasa teh. Ari geus wancina mah meureun bakal karasa kealaman jeung bisa dinikmati. Sumuhun bahatur nuhun pisan. Kaharti ayeuna mah ku Jasim. Duh. Naon horengnya bah lalakon hirup di dunia teh horeng teu bisa kitu bae. Sing horeng urang teh kudu boga ugeran. Nya inti nama urang teh kudu bisa mawas dirinya bah. Ulah sampai ngagugu nafsu, ngumbar amarahnya bahnya. Komo bari jeung urang istilahna aralan. Bari jeung urang suudon kanu Maha Kawasa beuh. Amit-amit bah heueuh kuari mah kapikir ku Jasim. Tah syukur we jang. Ari pikiran jeung hate ujang geus caang mah eta nu dipepenta ku Abah ge. Keun lah. Nu pentingna mah ujang geus kieu mah tinggal ngalalakon we ke kaharepna keun. Didoakeun ku Abah. Ujang di dieu geus lumayan lila. Geus 6 bulan mun teu salah mah. Pangarti geus kasungsi. Pangabisa geus kaala. Nuhun ujang. Pikiran ujang jeung otak ujang calakan jang. Naon anu dipagahkeun. Alhamdulillah geus kacangking ku ujang. Ilmu lahiriana nyaeta disebut silat geus kacangking. Kabatinanana geus kacangking. Ieu mah ujang tinggal ngamalkeun. Tah itu. Bari jeung ujang mah dilatihna ku Abah beurang peuting bosenna, kacape. Abah bungah jang tah. Ih Abah. Naon Jasim teu aya kacape. Soalna naon Jasim buleud patekadan. Hayang nyungsi pangarti, hayang ngalah pangabisa. Tak ayeuna bah. Pangarti geus kasungsi, pangabisa geus kaala. Hatur nuhun pisan. Saageng-agengna ka Abah. Ieu Abah, kieu bah. Jasim teh kudu kumaha ka Abah. Jasim teh bisa mulang tarima. Pikeun mulangkeun jasa-jasa Abah. Kudu kumaha ieu Jasim geus kieu Abah. Naon anu dipasihkeun, naon anu dibarekeun ka Abah. Yang tong kituan ya anaking. Abah lillahi ta'ala. Putih bersih Abah teh memang geus hayang nurunkeun pangabisa Abah kana ujang kabeneran yeuh. Geus ieu mah gunakeun ku ujang Jasim sahade-hadena. Pangarti ti Abah, pangabisa ti Abah. Sing kade nyajang ulah disalahgunakeun, ulah dipake sombong, ulah dipake ujub. Sing kade ulah sok ngarasa jumago, ulah gumede, ulah umaing. Sabab sing inget yangnya. Nya naon anu diobrolkeun ku Abah basa mangkukna babada bulan nu sakaliwat. Di luhur bentang pasti aya bentang, di luhur langit ge pasti aya langit. Gitu.
Ujang jago aya nu leuwih jago. Ujang pinter pasti aya keneh nu leuwih pinter geus kieu mah. Sing rendah hati. Nya jajangnya. Ulah sok kabawa ku sakaba-kaba ulah ngalanjur nafsu pepeujeuh. Ingetkeun pepeling ti abahnya. Insyaallah Abah. Insyaallah. Naon anu baris di kojangkeun ku Abah ka Jasim pasti arek dijalankeun ku Jasim sahade-hadena. Atur nuhun dina kasayan Abah. Sing pamugi Abah aya dina kasalamatan Abahnya. Amin, amin. Ieu mah Abah lain ngusir. Lain istilahna geus teu hayang kacicingan ku Ujang Jasim lain. Ieu Jang Jasim geus wancina kudu lunta ti dieu di tempat Abah. Sabab naon? Ilmu panemu jampe pamake Abah geus tamplok kabeh ka Jang Jasim kitu tah. Eleh kitu Abah. Ieu Jasim geus wancina kudu lunta ti dieu Bah. Berarti Jasim kudu papisah jeung Abah jeung Ambu kitu. Iya kitu. Abah ge sabenerna mah teu hayang jauh jeung Jang Jasim, jageus asa ka anak sorangan ngendalah deuk kumaha. Panjang Jasim teh aya pancen anu kudu direngsekeun. Nah kumaha Abah? Nah, menurut cek ramalan Abah, cek panyawangan batin Abah, ieu keur aya pancang pakewuh. Tah, wayahna bereskeun ku Jang Jasim sing kadenya. Lamun bisa mah, lamun bisa. Ulah sampe ngalapati batur, ulah sampe nyilakakeun batur. Ajak bae, diajak ngomong, diajak cacahan, pagahan lamun bisa. Terkecuali ieu. Terkecuali manehna teu bisa diomongan. Lamun bahan nyilakakeun, atuh wajar we. Jang Jasim bela diri ge. Ngeun lamun masih keneh bisa diwurukan mah jeung dipagahan, bisa digeuing. Anggur digeuing we kitu tah. Kitu Abah. Nah aya pancang pakewuh kumaha Abahnya kira-kirana? Tah. Ieu aya sangkut pautna jeung lalakon Jang Jasim. Lalakon Jang Jasim anu basa Bareto eta aya kakaitanana tah jeung lalakon Jang Jasim. Eleh, ieu Jasim can ngarti Bah. Naon maksudna ieu pancang pakewuh aya pakuat paitna jeung perjalanan kahirupan Jasim? Keun tama. Walau alam ngeun kitu ceuk panyawangan batin Abah ke geura beh. Kege kapanggih ku Jang Jasim. Kege bakal kaalaman ku Jang Jasim naon. Kitu dah. Oh kitu Abah. Kitu? Nya. Ieu aya sangkut pautna jeung kahirupan Jang Jasim. Tah kitu. Jadi ieu Jasim kudu aya nu dibereskeun ku Jasim kitu. Nya, itu menurut cek sawangan batin Abah. Tah, Jang Jasim wayahna lamun rek miang ti dieu rek angkat, wayahna Jang Jasim kudu ka beulah kidul. Terus we ngidul mapai-mapai ieu sisi wahangan. Tah, Jang Jasim ke mentas-mentas di hulu wahangan ieu kitu tah. Engke Jang Jasim di dinya bakal manggih hiji lembur anu keur dirungrung ku kabingung
keur kasusahan nyaeta di dinya ayeuna teh pancang pakewuh ya. Wayahna Ujang kudu bisa nulungan. Ngeun kade amanat ti Abah tadi teh ya. Lamun ko bisa mah ulah sampai nyilakakeun ka batur. Dari kecuali memang teu bisa diberesan ku omongan. Eta mah tuh wajar we Ujang bela diri mah. Itu ngeun ulah sampai ari megatkeun pati batur mah. Bere bae pelajaran sangkan manehna bisa babalik pikir lamun teu bisa diobrolan kitu tah teu bisa digeuing. Atur nuhun Abah. Diestokeun pisan ku Jasim ari kitu mah. Jadi ira ya Jasim kudu indit Abah. Tong dilila-lila tong diengkengke. Ayeuna pisan Jang Jasim kudu indit di dieu. Ngan kumaha atuh ja ambu can aya ieu. Pan ambu keur ka kebon. Keun ambu mah. Ja ambu mah ku Abah geus diobrolan keur penting. Nu penting nama urang saling doakeun we. Nya ambu ge mikeun teu mikeun. Sabenerna mah geus asa ka anak sorangan ka hidup teh ngeun kumaha. Ceuk Abah ge kitu. Aya pancen anu kudu dibereskeun dah. Atur nuhun Bah ari kitu mah. Jasim kudu angkat ayeuna. Ngan hapunten Abah anu kasuhun. Selama Jasim di dieu meureun geus ngaririweuh ka Abah. Anak ieu. Ulah sok aya pikiran kadinya ieu. Sing janglar we sing bangblas. Abah ngarasa bungah bahkan. Sabab naon? Pangabisa Abah ilmu jeung jampe pamake Abah geus aya nu ngawaris. Abah bakal tenang jah. Kitu mulang ke Abah ka alam bakal ge tenang. Teu aya pikiraneun. Sabab naon? Ilmu jeung pamake Abah geus aya nu ngawaris ngeunitip Abah mah. Ulah sampai dibawa kana jalan anu salah nyajangnya. Nitip Abah mah. Amin Abah. Atur nuhun ari kitu mah Abah. Hapunten anu kasuhun sakali dinya Abah. Doakeun Jasim. Pamugi we Jasim bisa ngarengsekeun pacogregan anu aya di lembur pentas ieu nya Abahnya. Anu aya di belah kidul. Atuh didoakeun ku Abah. Sing lungsur langsar. Sing salamet rahayu ya Jang. Naon anu pake kahayang ku Ujang. Cita-cita Ujang sing laksana. Nu penting nama sabar lan tawakal. Tong kenat-kenat nanadakan nu maha kawasanya Jang. Amin Abah. Atur nuhun ari kitu mah Abah. Jasim ayeuna arek indit. Sakali dihapunten. Disuhunkeun pidoana. Salam we ka ambunya Abah. Tuh. Anjak kali ya, depangi jeung ambu. Ke ku Abah disampaikan Jang. Sok atunya, sing kade di jalana. Atur nuhun Abah. Pamit Abah Jasim ya. Arek miang. Disuhunkeun we doana. Mamugi urang panjang umur tiasa papanggih dinya Abah. Sok. Didoakeun ku Abah. Sing salametnya Jang, sing kade. Atur nuhun Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, aing sabenerna mah ieu asa kumaha nya pamikiran. Jauh jeung nu jadi kolot nya nu kasebut buru meureunna. Satadi nama aing hayang salilana jeung Abah. Ngencek manehna cenah aya pancen ya. Kudu aya anu dibereskeun. Ngabereskeun pancang pakewu. Duh. Ngan anu teu habis pikir teh. Nah naonnya? Aya sangkut paut bakuat kait jeung kahirupan aing cenah.
Bet penasaran aing mah. Nah naonnya? Heug lah. Sugan wae yeuh. Sing tereh-tereh nyampe ke tempat tujuan aing yeuh. Nya ya aing cenah kudu terus ngidul. Mapai-mapai sisi wahangan teh meuntas-meuntas cenah di hulu wahangan. Nya rek dijug-jug poeng yeuh ayeuna yeuh. Siga nama hulu wahangan ya. Ulu di belah pentas tu di situ aya gawir menulung kawingnya. Bet siga-siga aya liang guha tadi ditu. Tapi keun we lah. Nah, aing mah nek nuju ka hiji lembur ya. Udah mentas di dieu meureun aing ya. Nya Alhamdulillahirabbil alamin aing geus datang ka sisi lembur ya. Alah, Oh nya ieu mun teu salah mah ieu lembur teh lembur gempol. Oh iya yeuh. Lembur gempol anu basa bareto dicacahkeun ku abah aing yeuh. Lembur gempol ieu nya. Nya teh aing kudu ngadatangan saha ieu nya. Rek we rek mampir ka warung yeuh. Rek minta dahar we heulanan. Kabeneran ieu beuteung geus ku perubukan hayang baeusi yeuh. Alah, nya ana ka warung baheulanan yeuh. Iya warung yeuh kabeneran keur buka. Aya opat jalma nu keur darahar tah. Lah, nya rek mampir yeuh. Punten Ibu. Mangga Sujang. Bade tuang tah. Semohon Ibu. Eta beta pangalaskeun sangoe salas. Ari ieu mah eta beta lauk asin sambal jeung lalap tah. Mohon kinantosan sakedapnya. Mangga Abah. Ibu, mohon. Aduh, ya aing bet inget kana Abah guru wae ya aduh. Geus ke tukang warung ge nyebut Abah deui. Nah, ayo. Ampun. Teu mah doa masih sono-sonona keneh anu jadi kolot. Geus kudu papisah. Kek. Ari batur keur ngagunrengkeun naon tah? Siga ngagunrengkeun anu aranana aturiga yeuh. Rek didengekeun bari dahar aing rek pura-pura teu ngadenge we lah cacahanan teh batur-baturnya. Aduh Sabo, iya di kampung orang geus teu aman nih Sabo ya. Ih bukunya bahasa ke mangkukna iya kan. Juragan Parman kan warungna geus kabobolan. Imahna kitu geus kabobolan. Harta bendana kabeh dikeruk dah. Kejul garong. Waduh, bahaya ya. Kampung orang geus teu aman ya. Buku Sabo roh. Ampun teh. Ieu orang ya ronda geus sababarah minggu berjalan yo. Bahkan kamari puting cenah geus nek kajadian deui bae. Ngan kieu ya da ya. Samun. Nah aku mah Sabo.
dewek mah mang karunyakeun euy kana Juragan Parman. Bogo eta. Dasar mah harta bendana geus di Banjut ku Garong anakna deui. Nu katelah Nyi Isah Mang Denge mah dibawa cenah ku begal euy. Ampun deui lebar heuh. Kumaha nasib nanya ari Nyi Isah ya. Kamari peutik dibawa lolos ku begal nepi ka ayeuna can kapanggih. Uluh kena Juragan Parman harta bendana dibanjut ku Garong anakna dibawa. Uluh. Nah bos pabina-pina ting teh manusianya usarakanya Uluh ieu meureun ceuk bah guru nu kasebut pancang pake buh teh di dieu meureunan ieu. Kek kumaha naonnya cegah rek didengekeun we lah ku aing kumaha terusanana ta obrolan batur. Lamun dewek boga silat mah sabo tah sok hayang ngagecek bae sok hayang modaran tah kana garong-garong. Pugu dewek kesamun. Ieu mang lebarkeun ka Nyi Isah deuh. Lebar ku gelisna deuh. Sugan we nya tak ku Garong candi kakabak tak Nyi Isah. Doang kana dahareun badi kakabak sia malah aneh teuing. Teu aneh teu naon. Sabab ngaranna ge paisan euy. Paisan lauk emas. Meureun geus teu sabar hayang geurang kakabak. Komo anu ngaranna Nyi Isah mah leuh ampun meuni gumblang euy. Wah. Silaka 12 lamun kieu mah ya. Berarti di lingkungan ieu teu aman ya. Kak, punten ya bade naros ya. Mangga. Nah anu ti mana kisilah ya? Ampura ya. Anu ti palih kaler. Napangkeun nami saya teh Jasim. Yang Jasim ya. Nampangkeun atuh. Samon ya. Ya. Abdi ya Sabo gitu. Atur nuhun Kang Samun, Kang Sabo. Lain basa tadi ngararobrol. Nah nya ieu di lingkungan ieu di lembur ieu keur teu aman gitu. Anya kek. Boa ieu. Ieu Jang Jasim meureun salah sahiji komplotana. Pisan. Ulah aya pikiran kadinya lur. Moal bae atuh istilahna Jasim nanya. Ya keur naon Jasim atuh ngadek tanya segala rupa. Bararai teuing. Lain. Kadang-kadang sok aya nu pura-pura aya nu nyamar kitu tah. Sing hore mah keur narengteng kayaan di dieu. Teu pisan. Ari kitu mah kan bener Jang Jasim lain komplotan Garong. Teu pisan hampura ya. Kang Samun bararai teuing Jasim mah boro-boro keur jadi komplotan Garong kayak seperti kieu ieu. Nya ai kitu mah dipercayalah. Memang bener ya Jang Jasim kayaan di dieu teu aman. Nya diantarana Juragan Parman harta pendana geus dibanjut anakna ge deui Nyi Isah si Herang Mencrang dibawa deui tah ku Garong. Eleuh. Nah bet kitu-kitu teuing teh jelemanya. Sugan kumaha tah? Ka mana cenah leumpangna? Ari cek beja mah lompatna teh kaditu tuh dibawana ka hulu
wahangan sabab didinya aya guha tah. Ulu gitunya. Duh, karunya teuingnya ka Juragan Parman. Nah, urang dia anu teu bisa nulungan kitu. Duh, Jang Jasim boro-boro nolongan kanu kitu. Urang dia mah ngarasa jelema pararodo. Anu boga pangabisa. Tong boroning istilahna gelut. Karak diporongosan bae geus murang kan urang dia mah. Iya pugu. Yang Jasim. Sabok ge meureun lamun boga pangabisa mah. Hayang Jasim ge ngabelaan. Ngendalari kumaha gede kasieun kitu tah. Maklum lah jelema bodoh. Kitunya. Kacidak teuing nya Juragan Parman. Keun we heulaanan lamun kitu mah. Sugan wae ya kapeuting aya deui nya da garong. Nah. Jang Jasim mah bersihkan nunggu-nunggu kana garong. Nah kumaha kitu? Ih, hayang nyaho bae Jasim mah. Siga kumaha eta garongnya. Jang Jasim, yeuh. Awas bisi aya mata-mata yeuh. Ulah gagabah ngomong, ulah sacuam-cuam. Ju bengke di kampung ieu ribut nu aya. Keun lah. Ari urusan ribut mah. Jasim mah teu rumah sanyeun piributeun. Ngan hayang nyaho bae kitu. Sugan di antarana eta kana garong teh. Aya nu nyaho ngaranna. Ari sesebutan mah basa kamari ieu aya tah anu mawa Nyi Isah. Ceuk Juragan Parman kieu. Eta si garong ngomong kana Juragan Parman. Bisi dia cenah Parman panasaran hayang ngagelutan ka aing. Bisi hayang nyaho yeuh ngaran aing Jojon cenah itu ceuk garong. Eleuh. Jojon. Nah, Jojon anu geus ngiihan aing bareto kitu nya. Nah, Jang Jasim bet siga nu reuasnya. Kalau ngahuleung ngadenge ngaran Jojon, nah kumaha? Henteu. Asa kudu pantes bae ngaran Jojon jadi garong. Pantesna ge Jojon mah tukang dagang kitu tah. Ih. Ari masalah aran mah Jang Jasim. Teu jadi ukuran. Nek Jojo, nek jajan, nek jejen. Ari geus tah mah kalakuanna garongnya garong bae meureunan. Nya. Oh kitu eta nya. Jadi si garong nyebutkeun ngaran kana Juragan Parman. Jojon cenah. Nya. Ari kitu mah. Wayahna bae yeuh. Jasim milu mondok lah. Milu meuting di kampung ieu. Tah. Maksud Jasim rek kumaha? Rek nyobaan bae ya. Siga kumaha eta garong. Jasim mah terus terang hayang panggih jeung nu ngaran garong. Terutama mah jeung nu ngaran si Jojon kitu tah. Oh kitu. Nya ari tah mah Jang Jasim rek mantuan kana karepet kampung ieu. Heug teu naon-naon. Ke ku Sabo jeung Samun diantar ka imah Pak RT. Kumaha ya? Mun Siap lah, ayo orang anter ka imah Pak RT ari kitu mah. Ai memang Jang Jasim aya niat hade mah. Susuganan bae urang. Intina mah panasaran hayang nyawe. Tah kanu ngaran Jojon. heug ari kitu mah ayeuna urang ka nu Pak RT. Punten Bu, sabarahaeun? Kan. Eta mah ku sabola dibayaran. Geus cukup tah mah. Ayolah. Iwari urang geura ka imah Pak RT lah. Lain naon yeuh. Waktu memang geus nyedek kaburit yeuh. Oh nya atuh hari kitu mah nuhun tah geus dibayarankeun yeuh sanguna. Atur.
Ayo kitu mah, hayo. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Oleh sing horeng aya samun ye jeung sabo ari ieu nu saurang saha bet anyar pinanggih ye. Oh, sumohon ya Pak RT. Hapunten ya. Buku ieu aya sema ye. Anu ngaranna Jang Jasim cenah. Nepangkeun ya Pak RT. Nami kimkuring teh Jasim ya teh. Oh, Jang Jasim. Anu ti mana ieu Jang Jasim? Tetebih di lemur ieu. Tu di palih kalereun. Di tebih kalereun lemur ieu. Oh, di lembur Cicurug teh. Sumohon telepat. Ke. Anu maksud jeung tujuan Jang Jasim teh nah kumaha ieu? Bet dongkap ka dieu punten ye. Kula geura-geura nanya Jasim. Sumohon kieu. Hatur nuhun. Gancang ditanya ya. Karena intina bae anu kahiji ngiring ngendong di dieu. Jarek mulang ka pilemburan. Geus sore teuing ya. Bisa kapentingan. Oh gitu. Hatur nuhun. Saya kitu mah tong kamana-mana di dieu wae atuh. Di imah kula bae nya ngan hampura kayaan kula mah seperti kieu yo. Teu jadi masalah. Pak RT urusan kadinya mah teu jadi masalah. Nyata teh kieu ye Jang Jasim. Kaayaan di lembur Gempol mah keur bingbreng ieu teh. Keur teu aman gitu. Keur teu aman. Sumohon. Nya tadi bahasa di warung si ibu keur Jasim milu dahar tah di dinya. Ieu Kang Sabo jeung Kang Samun nyadahkeun eta cenah garong. Karunya nya kana juragan Parman. Hartana dibanjut, anakna dibawa teuh. Asa karunya teuing nya kana juragan Parman. Geus ngadenge nya kana kajadian eta. Alhamdulillah ya. Akang-akang berdua terus ngobrol tadi. Oh gitu, tak memang kaya di kampung ieu teh Jang Jasim. Tak ieu Pak. Hampura lain berarti Jasim rek jumago gitu dieu. Ke maksud Jang Jasim kumaha? Ari Jasim mah penasaran. Hayang panggih teh jeung garong. Terutama nama dia ngomong ngebet balelol gitu. Hampura ya Pak RT. Ya memang Jasim kieu ya ngobrolna teh sok campur balelol. Teu jadi masalah. Maksudna kumaha? Hayang panggih komo jeung nu ngaran Jojon kitu tah. Bet penasaran siga nu kumaha tah ngaran Jojonnya.
Pamirsa kaum dangu sadaya rupina orang cekapkeun heula dugi ka dieu. Pedaran cerita Sunda, cerita Wadul. Dina judul dasar jodoh bagian anu kadalapan gitu nya. Atur nuhun dina segala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana. Mang Egi sapara kanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.